Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Safinah kalawan berkah kunyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani Allah anu maparinan nikmat ageng di dunia tegesna iman jeung Islam jeung nikmat ageng di akhirat tegesna sawarga. Ar-Rahim Allah anu maparinan nikmat khusus di akhirat tegesna ningali Allah. Ari hukumna maca bismillah eta aya 4. Kahiji wajib saperti maca bismillahirrahmanirrahim dina Fatihah waktu keur salat. Margi Syafi'iyah mah ngajantenkeun bismillah teh bagian tina Fatihah sareng surat-surat anu sanes. Kadua sunat saperti maca bismillahirrahmanirrahim dina waktu ngamimitian pagawean anu alus. Katilu makruh saperti maca bismillahirrahmanirrahim dina waktu migawe pagawean anu makruh saperti ngarokok. Kaopat haram saperti maca bismillahirrahmanirrahim dina waktu migawe anu haram atawa anu pigeuleuheun secara etika, secara moral. Eta hukumna haram maca bismillah dina pagawean eta. Dasarna pangamusonib, musonib teh hartosna anu ngarang nyaeta Syekh Salim bin Sumair. Ngamimitian ku maca bismillahirrahmanirrahim eta aya 2. Kahiji pedah turut kana kitabullah dina surat Al-Fatihah. Anu kadua pedah saur hadis kullu amrin dzibalin la yubtada'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta au ajzam. Hartosna sakur perkara anu hade anu henteu dimimitian ku maca bismillahirrahmanirrahim eta saperti sato nu teu aya buntutna atawa anu boga panyakit dina pada teu aya paidahna. Qauluhu alhamdulillahirabbil alamin, ucapan penyusun alhamdulillahirabbil alamin tadi dina pembuka eta maksudna musonib maca alhamdulillah kalawan ngabacakeun muji jeung niat muji ka Allah. Saur katerangan al-ikhbaru bis sana'i sanaun, hartosna ngabejakeun muji eta sarua jeung niat muji. Jadi alhamdulillah teh maksudna khobar eta mah berita yen sadaya puji teh milik Allah, tapi maksudna anu nyarios eta teh niat muji ka Allah. Ari puji eta aya 4. Kahiji qadimun li qadim, puji Allah ka Allah saperti qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala wa huwal aliyyul azim, dan dia yang maha tinggi lagi maha agung. Eta terpuji Allah ka Allah. Anu kadua qadimun li hadisin, puji Allah ka makhluk saperti qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala innallaha astafa Adama wa Nuhan wa Ibrahim.
saestuna Allah tos milih Adam, Nuh jeung Ibrahim. Eta pujian Allah ka Adam, ka Nuh, ka Ibrahim. Nyaeta puji kodim ka hadis, puji Allah ka makhluk. Anu katilu nyaeta hadisun li qodimin, puji makhluk ka Allah. Cek jalma alhamdulillah. Jadi ucapan alhamdulillah jalma teh eta menglupikeun puji makhluk ka Allah. Kemudian nu kaopat hadisun li hadisin, puji makhluk ka makhluk, sapertos ucapan Kanjeng Nabi Abu Bakrin As-Siddiq. Abu Bakar teh jelema anu ngabenerkeun ka kami. Eta teh pujian ti makhluk ka makhluk. Terus qauluhu wa bihi nasta'inu, ucapan penyusun wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, lengkap nama kitu. Hartosna musonib penyusun nyuhungkeun pitulung ka Allah kana pirang-pirang perkara dunia sareng kana pirang-pirang masalah agama. Karena anjeunna yakin tiasa nangarang kana ieu kitab ku pitulung Allah pisan. Kemudian wa qauluhu, ucapan pengarang wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Musonib maca sholawat ngabejakeun rahmat jeung salam mugi tetep ka Rasulullah. Kalawan musonib niat maca sholawat ka Rasulullah. Di dia sami sareng tadi kaidahna al-ikhbaru bis sholawati sholawat. Berita anu eusina mere nyaho yen Allah teh ngarahmatan jeung mere salam ka Rasulullah, nunjukkeun si pengucap teh berniat untuk menyampaikan sholawat. Dina ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Saestuna Allah jeung para malaikatna bersolawat ka nabi. Kitu oge wahai mukmin arajeun kudu solawat ka nabi. Ari solawat ti Allah mah hartosna rahmat ka anjeunna ka Rasul, tapi pamiti malaikat hartosna istighfar, pamiti manusia hartosna ngaduakeun. Ari anu ngaran Ali Muhammad pandina sholawat teh aya wa sallallahu wasallama ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Aya ini maksud alihi keluargana Ali Muhammad teh aya dua, lamun dina makom zakat nyaeta turunan Banu Hasyim jeung Banu Muthalib. Maksudna bahwa keturunan Banu Hasyim jeung Banu Muthalib kalebet Alu Muhammad anu teu kenging nampi zakat. Aya oge anu disebut Alu Muhammad dina makom doa, dina kedudukan doa mah pami disebut alihi eta teh kaasup sakabeh muslimin. Jadi Ali Muhammad teh aya dina makom zakat, eta mah Banu Hasyim jeung Banu Muthalib aya dina makom doa eta sakabeh muslimin. Lantaran kitu dina sholawat tadi teu disebatkeun wa ala alihi wa sahbihi, kemudian misalna wa man tabi'ihim bi ihsanin ila yaumidin teu disebatkeun duwi kadinya. Cekap ku wa alihi wa sahbihi margi wa alihi getos kalebet pami makom doa mah tos kalebet sakabeh muslimin. Terus anu ngaran sahabat nyaeta jalma anu pernah kumpul sareng Nabi sarta iman sabada Nabi jadi rasul sanajan samemeh di parentah dakwah. Urang sami-sami terang bahwa Rasulullah diangkat salaku Rasul teh waktos di Gua Hira, nyaeta waktos Allah nurunkeun surat pertama ayat Iqra
Tapi parentah dakwah nama 2 tahun saatos eta. Nyaeta ku parentah ya ayyuhal mudatsir kum fa'andir. Saurus sebagian riwayat eta 2 tahun saatosna. Misalnya Warokoh bin Naufal, Abu Bakar As-Siddiq, Khadijah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terus Ali bin Abi Thalib. Eta tos ngaimanan Nabi, padahal Nabi tak acan diparentah dakwah. Eta kalau oge sahabat. Insya Allah orang teraskan karena paslun hiji pasal fi arkanil Islam, hiji pembahasan tentang rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun. Ari rukun Islam teh aya 5. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kahiji nyaeta syahadat bahwa tidak ada ilah kecuali Allah jeung Muhammad teh utusan Allah. Taswa iqamatis shalah, ngalakonan salat, kemudian wa itauz zakah, mikeun zakat, terus wa shaumu Ramadan, ngalakonan puasa dina bulan Ramadan, wa hijjul baiti manis ata'a ilaihi sabila, ngalakonan munggah haji ka Baitullah pikeun jalma anu mampu atawa geus nepi kana nisab jeung kaduga di jalanna. Ngaran rukun nyaeta ma wajaba wa an qata'a minha, artosna perkara anu wajib tapi narima pegat-pegat atawa henteu salawasna dilakonan. Jadi anu dimaksud rukun teh perkara anu wajib. Anu wajib dina Islam nyaeta 5. Tapi teu salawasna dilakonan, aya waktuna teu ngalakonan. Misalna teu salawasna urang salat, teu salawasna urang mayar zakat, teu salawasna urang saum, teu salawasna urang haji. Tah, lamun perkara wajib anu dilakukeun nanan teu salawasna atau narima pegat-pegat, misalnya dina salat naon rukunna baca Fatihah misalnya. Teu baca Fatihah teh wajib, tapi henteu salawasna maca Fatihah dina salat, dan dina ruku mah lain maca Fatihah, dina sujud lain maca Fatihah. Jadi ini dimaksud rukun teh kitu nyaeta ma wajaba wa an qata'a minha, perkara anu wajib narima pegat-pegat atawa henteu salawasna dilakukeun. Di dieu aya nu disebut syarat sah syahadat. Ari nu namina syarat mah hiji perkara anu eueuhna teh nyebabkeun urusan anu disyaratanana eueuh. Jadi misalna syaratna salat naon? Wudu. Tah wudu eta lamun eueuh wudunya eueuh salat. Tapi lamun ayana henteu nyebabkeun urusan disyaratan kudu aya. Misalna abdi tos gaduh wudu, tapi henteu kemudian ngudukeun ayana salat di abdi, eta syarat. Syarat sah syahadat genep kabehna. Jadi lamun genep perkara ieu eueuh, maka eueuh syahadat. Tapi lamun aya perkara ieu can tantu aya syahadat. Itu syarat sah syahadat genep kabehna. Hiji tekad jazim teu owah gingsirna. Jadi syarat kahiji teh kudu nekatkeun, ngayakinkeun bener-bener yen teu aya deui pangeran kecuali Allah, yen Muhammad teh utusan Allah. Kadua, kudu akur jeung buktina. Artosna kieu, lamun nekatkeun yen Allah teh pangeran urang hiji-hijina, maka kudu akur jeung sifat-sifat Allah. Lamun urang nekatkeun Nabi Muhammad teh utusan Allah, kudu akur jeung sifat-sifat Nabi Muhammad dina nekatkeunana.
anu katilu boga dalil nu jadi alasan karena patekadan lain tuturutan. Kaopat kudu idzian ngakukeun ka Allah jeung ka Muhammad salaku rasulna. Disebut raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Abdi ridho Gusti anjeun jadi pangeran kami. Kami ridho Islam janten agama kami. Kami ridho hartosna teu ngakukeun. Ari nu kalima narimakeun ajaranana sanajan masih apes ngamalkeunana. Terus anu kagenepna nyaeta diucapkeun kapayuneun guru nu bisa menerkeun kitu soteh lamun kafir tadina. Jadi lamun urang tadina kafir, maka minuhan syarat syahadat teh kudu ngucapkeun di payuneun guru anu tiasa menerkeun karena keyakinan, karena fikih, karena pengetahuan urang. Lamun Islam cukup dina keur salatna. Jadi lamun urang Islam tadina mah hartosna urang teh bapak ibu urang muslim, nya urang teh muslim. Lamun nyukupan syarat syahadat nu kagenepna kumaha? Cukup diucapkeun dina waktu salat urang. Terus karena pasal salajengna nyaeta fi arkanil iman, dina rukun iman. Acan ngalih kana pasal ieu mangga didugikeun hal anu kaemutan, hal anu tiasa ngalengkepan. Mangga. Teh abdi Kang. Mangga. Kan ieu teh judulna teh arkanil Islamnya, berarti rukun-rukun dina Islam. Oh, terus kan upami misalkan kayak masuk karena sholat. Dina sholat tadi kan aya rukun sholat. Rukun sholat. Dina puasa aya rukun puasa. Rukun puasa. Dina haji aya rukun haji. Dina rukun zakat. Tapi ari dina syahadat teu aya rukun. Dina syahadat teu aya rukun. Ayana syaratnya. Cok tadi kumaha anu disebut rukun? Hal anu wajib. Anu henteu salawasna dilakukeun. Ari nyaksian Allah maknya henteu salawasna. Ari nyaksian Muhammad utusan Allah maknya teu salawasna. Eta mah salawasna jadi memang eueuh rukun. Ari iman ka Allah jeung iman ka Rasul mah teu meunang aya putus-putusnya wan. Janten teu aya rukun, itu jawabanna. Karas. Iya. Urang lajengkeun kana pasal fi arkanil iman, tentang rukun iman. Arkanul imani sittatun. Ari rukun iman teh aya 6. Kahiji antu minabillahi, iman ka Allah. Wa malaikatihi, kadua iman ka malaikat Allah. Wa kutubihi, katilu iman kana pirang-pirang kitab Allah. Wa rusulihi, kaopat iman ka pirang-pirang Rasulullah. Wa bil yaumil akhiri, kalima iman kana poe akhir atawa kiamat. Kagenep iman kana papasten hade goreng kabeh ti Allah. Bil qadri khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Anu iman ka Allah, iman ka malaikat, iman ka kitab, iman ka rasul, ka yaumil akhir, dina buku-buku ieu disebatkeun teh sapertos anu ku urang kauninga. Yen iman ka malaikat teh nyaeta iman ka 10 malaikat. Terus iman kana kitab teh nyaeta iman kana 4 kitab di Allah. Kemudian iman ka rasul teh nya iman kana anu 25 rasul. Terus iman ka yaumil akhir teh nya iman kana yaumil akhir. Ta ari akibat
iman karena qadar na pangeran eta bisa sabar karena takdir jeung syukuran karena papasten di Allah. Khairihi wasyarihi anu saena atau anu awonna aya papasten anu di sisi Allah eta papasten anu sayyi'ah anu awon nya di makhluk ya disebut papasten anu awon. Tapi kadang makhluk nyebat eta papasten teh sae padahal mungguh di Allah mah eta teh papasten anu awon. Aya khair ceuk makhluk mungguh Allah na jiga anu disebut amal soleh atau nabi jami soleh. Eta papasten ti Allah sae ceuk makhluk di Allah na oge sae. Aya khair di makhluk tapi sayyi'ah ceuk Allah. Misalnya jika beungharna jelema kafir margi beungharna teh aya dina kabenduan Allah. Kusabab kitu eta mah papasten sae ceuk makhluk tapi di munggu Allah mah eta awon. Aya awon ceuk makhluk tapi hasanah ceuk Allah. Misalnya gering kajami anu soleh, jalmi anu soleh, jalmi anu sering ibadah, jalmi anu sering ngadoa, tapi geuningan geringan wae. Tah eta teh ceuk makhluk mah goreng, tapi mungguhin Allah mah eta sae. Aya oge anu sarrun jeung sayyi'atun hartosna ceuk makhluk be goreng. Malah jahat gitu oge ceuk Allah goreng jahatnya eta keur miskin kafir eta teh papasten anu goreng ceuk Allah goreng oge ceuk makhluk. Jadi ari papasten ti Allah teh khairihi wasyarihi teh pami dijelaskeun mah aya anu sae ceuk makhluk awon ceuk Allah, aya anu sae ceuk makhluk sae oge ceuk Allah, aya anu awon ceuk makhluk awon oge ceuk Allah, aya anu awon ceuk makhluk tapi sae ceuk Allah. Naon atuh ari disebut qadar? Ari qadar teh papasten ti Allah numutkeun kaul golongan Maturidiyah. Ari mungguh ing di golongan Asy'ariyah mah nyaeta disebut qadar teh jelegna ngayakeun nana eta ku Allah. Ke urang ngabahas tanjizi hadis tina qudratillah dina buku akidah insyaallah langkung di teleuman. Magi ieu teh salahna bahasan akidah. Tapi dina buku Safinah An-Najah eta dibahas heula anu disebut rukun Islam sareng rukun iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha anna daiman alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafazna farudhuhu alaina inda hajatina ilaihi. Innaka ala ma tasha'u qadirun wa anta hasbuna wa ni'mal wakil. Ya Allah, sesungguhnya kami menitipkan kepadamu apa yang sudah kami baca dan apa yang sudah kami fahami. Maka kembalikanlah semua itu kepada kami pada saat kami membutuhkannya. Sesungguhnya Engkau atas apapun yang Engkau kehendaki Maha Kuasa. Dan Engkau cukup bagi kami. Engkaulah sebaik-baik yang menanggung urusan kami.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawin alaina fi sakratil maut wa afina indal hisab wa najjina minan nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami teh.